Ada dongeng mah tuh we. Loba. Pangalan adu diurusnya sakabe bulu irung di gelungan, bulu kerek di lerepe, bulu dadara bawasan, paranti tumila boksen. Kita kasih ke tempat hidupnya zaman aja dah mana boksennya. Adaptasi berarti katanya kan. Ampun, ayat telepon, halo. Oh, Pareung deui. pareung deui telepon, waduh ngaranna. Ya. Yo. Anak bujang udah mau. Oh nyaho abdi. Mohon. Lain memang eta aya dongeng anak mau keur uli jeung anakna. Aya pucang liwat eta ceuk anak mau. Mah itu hayang pucang mah tewak si pucang. Lah hoream cara rape, ha tu mah hayang pucang. Hah budak teh cicing beberik tah. Da pucang lompat tari. Wot aya pagar, blus teh kana pagar awi. Ai mau milu abus, ai pucang mah da leutik. Ai mau ngan sirana bungkul atuh. Terus gua tuh bisa bijil, ai pucang jalu. Cek pucang tenang. Berilim jalan tukang. Dah, di opi we. Aduh, eta mau jung era wirang. Wah, atuh bayanganna kemana di gadabah ku pucang. Geus beres pucang teh ini atuh si mau klesot, geus besok balik ka imana bari baeud. Tanya ku anakna, "Mana masih pucang teh?" Mantong saca-caci. Papi gitu. Pepasian teman. Eta pernah pucang ngaleueut. Di opi. Maksudna daya dia. Di opi teh mah. Ya, di opi teh nyeun make gula, makan alkohol gitu pucang teh gitu. Ngaleueut tadinya gigireun mau. Aya deui saturna. Naon? Oh, meureun aya nu bogoh cenah di kampung mayarana gelis, panimana teh make panggung. Euy kumaha carana urang cenah hayang gelis. Geus kieu cenah silai nganyang cek batuna teh. Aing rek asup ka kolong. Nganyang we, sup ka kolong. Keur ngeunah-ngeunah ngobrol di handap di gegerma. Jelema maungannya. Mungkin cenah aing mah maungan diturut tah. Si eta mah nyaho da baturna. Eta cenah sirana eta jelema cerit ngagabut. Aya mau gabung aduh pan keur mandi ke depan. Tadi ada gitunya geus beres kebobohan kadang kene geus geus beres cenah tenang geus maneh keluar nah teh malah ditulis di maunyaan bawa teh dihakar jadi sahabat bapak tuh dekat kolong teh dihakar tuh anu mau beak baturna tinggal tulang kopi we ada ulah gitu. Aduh tuh, nah eta di Cikurang ini lemah teh ulah. Ulah kan harus kunti ka gitu. Ari urang mah sabarna mah lain anu dongeng kunti ada nu beunang mah da loba dongeng mah. Eta tah anu loba mah ada dongeng mah. Reana ge pisah nya. Urang mah sok ingat dongeng-dongeng teh naon atuh. Nya eta we Cikurang ge anu ti peuting dinu poek. Dinu poek pan di kampung mah jeung batre jeung naon. Itu jelema tidak jelema sieuna sok akrab we kalem. Di mana din? Kitu teh. Ulin ceng. Ari geus jauh aing mah lin udin, paduli aing lin ceng. Isahan ngarobrol nya. Bakat sieuna di poek mana din? Ceng. Geus jauh aing mah lin udin, paduli aing lin. Jadi saha sebenarnya tuh. Urang mah dongeng favorit mah aki-aki. Aki-aki dina kapal. Dina kapal teh keur ngariung dina kapal laut. Nah tuh aya gejebur teh jelema ti gejebur. Eueun wani lulungan da wani cukup maca. Itu tulungan. Eueun bisa. Aya aki-aki saurang gajelem, kawak tewak. Wah, aduh cek sareu. Alungan tamang, dialungan ku tamang tewak naik. Kaluhur habawa eta kabeh pada muji ka aki-aki. Waduh terima kasih bener aki mah jiwa pahlawan. Lamun teu ditunggu aki mah cilaka. Eta di paruji kitu di palotet kalau gebes. Cicing aja dok ah lain nuhun. Saat tadi nyuntrungkeun aing. Si orek lain dulu. Aya nu ngajoplok. Aduh, dongeng aing teh ya. Dongeng nu urang nu dina kereta api.
tukang kupat tahu tukang kupat tahu sisi rea ke rumah piring banyaran lawan beureum beres semua dikebut-kebut kereta api ngaliwat beruas atau teh masinis sugan teh tanda bahaya di trep begitu eureun nolong aya naon mah teh aya naon kantun bumbu naon goblok siapa mana sudah mana pemajikan baris pan aya dikumpulkeun cenah di hiji kampung teh kabeh lalaki salemur teh satesa dikumpulkeun di lapang cek bapak lurahna teh urang pisahkeun euy lalaki anu teh sieun ku pamajikan ka belah kenca anu sieun ka katuhu kabeh atuh ka katuhu berarti pan sieun kabeh pamajikan an aya hiji saurang ka kenca duh dipuji wanian ieu kunaon maneh milih di dieu duka atuh da dipilih urang poin banyak sia ge di ditu baru dipuji wah ieu cenah mawan dia teh sieun pamajikan maneh kunaon di dieu duka da dipilih urang poin banyak sia ge kaitu aduh tah dongeng teh lobana teh resep dengan kabungah dongeng mah nyatu aya dongeng mah kudu kitu aya jawara duapan pasea wah pasea makanya musuh-musuhan setahun-tahun buanana jago atuh teu kira-kira eta mah kabeneran pisan mun tes jamatan rek mundur gengsi bet samprok di tengah-tengah wah serepetnya buat bedog saurang waduh ieu cilaka cenah anu saurang deui sarua kan bet teh di kabeneran pan mawana mawa peso blati wah waduh ieu mah pilih buteun teu siap bedog nyebut bedog hareup sia nyahonon ieu bedog ari ieu blati tukut sama ayu ai sugan teh keluar plong teh warnana ngemplong ieu pasti jawarana orang Jatayu ya. Aduh tak aya jawara mah turna maneh geus ngadenge dongeng jelema jago jagoan lain jagoan iman mah mawa duit euy di karungan makanya geus hampir maju ka peuting aduh kumaha lamun aya rampok tapi bismillah we kumaha engke bener di tempatnya sepi rampok berimaan lalaki cing jelem nyarep marawa bedog ditingker kabeh eureun sia nya aing naon tapi eta pura-purana eta nenang-nenangkeun maneh rek nanaonan maneh kidian karewek reuwas eta nu marawa bedog ya pasti nu duit teh jawara deuk naon sia teh kikian marawa bedog dikira aing sieun kadek aing sok nyampurkeun malunu kabeh Allah kadek na sia malunu teu wani dihareup ti tukang sia malik ka tukang geus ka tukang mun warangi puput ngararadek heja ae aing sugan teh jatuh ae aing ada salah lagi bisa ada hari dongeng mah ada dongeng mah tuh woy loba orang sepingin dongeng mah baheula dan paling favorit orang teh dongeng teh naon euy tukang celep lain tukang celep aing dipeukeung mah tukang celep hiji mangsa bangsat mau ka loteng berenang loteng teh bobo janelana teh kusena rusak dikusewat teh bangsat teh labu ka handap tut pae bangsat teu bakat kusieun lagi pae keluargana menuntutkan boga iman tidak ridho ini sampai meninggal terpaksa dilaporkan ke pengadilan ke pengadilan akhirnya boga iman ieu kudu dikepung gantung supaya pae sarua ceuk boga iman ulah nyalahkeun simkuring galin saya salah mah anu salah mah tukang kai anu yang kusen juga teu balik nyeuna mah tak jelema teh soredan dipanggil tukang kai sia kudu digantung cek tukang kai tong nyalahkeun abdi tah awe tatangan baju bedog nu baju oranye nah abdi nyelep baju pemena cek abdi hejo nah dicelepna oranye lantaran katepos yang ngaganggu itu aya awe teh teu make baju oranye awe baju oranye dipanggil sia kudu dihukum gantung cek awe oranye ulah nyalahkeun abdi misalnya tukang celep nah abdi pan hayang baju teh saresna oranye hayang hejo nah anu dicelep oranye tukang celep dipanggil sia kudu digantung bantah ka itu ka dieu dua alasan terpaksa kudu digantung ai teh albojon teh jelema belegu tukang celepna jangkung ai tihang gantunganna peneng atuh teu gantung teu pae-pae cek hakim geus dihukum we hese pak
Nah, jangkung teh jalan mana? Aisyah boro-boro teh, neangan tukang celap penek. Tukang celap penek keur nyelep, hayu milu we. Naon? Digantung ya. Naon dos abdi penek ya. Barang geus digantung teh, atos tuh. Adil karo saudara adil. Pada eta alasan tapi naon make dihukum? Penek sia. Nah, hukum ini gampang gitu nya turun. Zaman ayeuna mah hukum teh. Gitu. Aya gitu ayeuna. Hah? Hukum ayeuna di urang teh model kitu. Nya sigana mah. Waktu kecita. Sudah gampangna. Nya. Nah, zaman ayeuna hukum teh teu hese. Nya, ta eta. Nya mending siga si Abu Nawas nya. Kaitu ka dieu mau pantau mobil. Kubatur teh dising-sirikeun, ai maneh jiga nu lieur nya kaitu ka dieu mau pantau mobil, naon gunana? Da sia nu teu ngarti mah. Aing mau pantau mobil ngahaja, lamun hareuda boga kacana. Tiris teh tuh. Arti teu bari ka didi. Rukunya aya filosofi. Sudah kemudian hari itu mah ngeunaheun pan. Tah. Ieu masalah dongeng mah euy da. Ada kumaha dongeng mah kitu kabeh ge. Tah, pan aya dokter jiwa mah kadongkeun ka ceurik. Kumaha? Nya aya nu sakit jiwa meurna terekel naik ka tiang listrik. Tuh. Yo cocoretan make spidol. Cikik seri sorangan turun deui we. Datang baturna saurang naik ka luhur, maca turun deui sijerian. Upatan di mana turun cek dokter ieu naon sia jarang sirikeun penasaran naik ka dokter. Bareng geus nepi dina tungtung aya tulisan, tah ieu tungtung tiang listrik teh goblok. Sudah penting. Aya deui dongeng nu geloma. Dokter euy. Tengah peuting jam 1 jam 2 lah dokter ditelepon kring. Ieu sareng dokter, mun aya naon ieu? Adi bari nyungkeun tulung dok. Kunaon? Babaturan abdi nu jeung ngalereskeun bohlam kasetrum. Cek dokter teh, atuh maneh bukan cicing atuh. Harapan abdi mah bohlam. Ini dalam punah dia. Ya. Sare teuing ya dokter. Apa abdi mah bohlam? Itu. Aya deui sareng anu kitu. Datang ka dokter jiwa we. Abdi bari nyungkeun tulung cenah dok, abdi teh gaduh dulur. Sok rasaan teu normal. Dulu teu normalna kumaha? Sok ngarasa dirinya jadi patlot. Sok ngarasa dirinya jadi patlot. Manya bawa dulu ka dieu dicanak jadi bari ngalurkeun patlot tina jaket. Tah ieu sia jelema. Lain dulu sia teh. Aduh. Heuh dongeng mah rehat tuturna. Halah. Heuh da Dongeng udah unu haat sudah anu hidang tadi ya. Bahaya tuh. Pan urang teh ngahibur jelema. Pan aya awewe nu banci teh makin kitu. Bang, ada apa saya? Main jorok yuk? Aduh. Ayo. Bener, muncul-muncul kayak ayam. Aduh ngambek. Si awewe ngambek lalaki belenggu. Main jorok yuk? Hai. Macam kayak ayam itu bokon. Kecek-kecek tai bokon. Nyaho. Lu aya happy si awewe kalau kita bego. Lalakina belenggu main jorok yuk? Hayu. Doreng muncul-muncul tai belenggu. Kayaknya udah saatnya kita main jorok. Jelek kan dulu. Kita mulai jorok deui. Kenapa ini? Apaan main jorok? Siapa belenggu eta mah kabogoh ditonyok teh kira-kira atuh. Udah Ini mesti. riwayat laki jadi pemajikan teh kan. Teu da ai gitu-gitu teuing mah. Rawe jeung bohong. Aya gara malam Minggu cambulan ke perduaan. Celengkeung ceuk awewe teh. Lalakina nanya, "Sayang, yuk." Ceuk awewe teh. Lu daripada gini kita nyanyi dong. Boleh. Gorowok teh. Maju tahun. Ning malam Minggu sararea teh kalaluan. Saya teh goblok lain nyikik atuh na mesra. Geus kabayang lagu teh love story. Oh iya Cilegung. Monor jam. Nilai lampu cideun remang-remang di jero kamar make simut teh lagu. Cek awewe teh mantap ya. Suli ayeuna ketan ya. Teh kan isi amat rai. Geus mati aja. Ya Di atas baterai teh kan. mulai lain malam Minggu. Aduh, dah kamar.
Pantesan hubungan itu berarti apik teh eta. Celetot nyiwit. Ieu malas itu malas. Darah geuheum meureun. Ciwit ku gegep. Lakina teh nyeri kuplok. Apa litik teh siapa kurang ajar aing guru dan usia aiger tenang. Wah itu malam minggu jam ambulan, jam hansip darium. Perkara saya alat-alat itu bayar Pak. Hadirin sekalian, itulah Acil Bimbang yang telah menyanyikan Fatwa Pujastuti. Wah, pujana. Lagu itu biasanya dipersembahkan untuk para pendendam, pendengar, dimanapun Anda berada. Aduh, asa penyiar baheula. Malam ini adalah malam Jumat. Malam ini ada yang laporan. Ada apa? Aduh, saha itu SMS waya kieu teu boga pikiran. Aduh. Harapan gar. Lagi dahar bubur. Lihat nikmat Bandung. Bubur jujum paling enak. Suwer. Di mana alamatnya, Chef? Ini nyata nih. Rumah sakit Muhammadiyah. Dan Banteng. Jalan naon teh? Banteng. Jalan Banteng. Ayat tulisan bubur jujum. Kekuatan rasa lagi juga Banteng kok. Suwer. Jeung tahan lama teh bubur euy. Jelema perjalanan tidak ke Surabaya mau bubur eta teu haseum. Nyaan. Anu we aku dahar warung teh ya. Asal dia baheula iklan teh dari produk sahaleuh teh. Martabak asik. Bubur anu panggilan sah. Bubur cucu dibagi walaya pula. Bubur cucu make kumpul, make emping, make nol, make api. Bubur cucu jamin bang maling. Aduh ampun teman. Saderek di majunan musuh tepengan bubur cucu. Nah, acan hubunganna naon? Asa eueuh musuh nyerang urang teh nyan senjata, tambrokeun bubur kana raraina. Simpang di joko bubur cucu. Nuna kingareos, kabur untuk mangkok. Bubur cucu. Seueur guna. Pan aya nu eta euy. Aya nu bingung mah. Aya anu nuju ngidang. Cita-citana keukeuh hayang nyoco sirah nong-nong ku sangu. Aduh. Makanya nong-nong tatangana galak. Galak nong-nong tarang teh hareup. Eta salakina mun mamanapan sopan itu punten bae Bapak mana widi-widian kana si akab Punten bisa hayang nyoco sirah ibu Pak abis nyana kang. Adi cek mun cocor. Kawan umuju nuju ngiram. Sakadap atuh asup heula ka jero ngobatan. Cocok tarang aing pik ya geus kanggo tarang siat ku ieu cocok. Kubata. Rubina serius betul Bapak. Bae sudah ngidam sakumaha banyak hayana. Ya benar. Da baheula mah lagu teh lagu panjang euy. Moal benernya. Moal. Geus sok kumaha pikir kieu laguna. Potong bebek angsa masadi kuali geus. Karena urang yang aya keterangan tentang kualina. Potong bebek angsa masadi kuali yang terbuat dari tembaga dan harganya 750.000. Capek we Kalau kontan, kalau beli kredit. Kah Nona minta dansa, dansa 4 kali 2 sama dengan 8. Itu juga kalau mampu membayarnya. Dorong ke kiri ada meja, ada pintu. Labu, Lalu udah bingung dorong kamar. Ayah kok, ada lagu kayak gitu. Dikorek. Ya lah mau dikorekan lagu itu, mata kekumaha. Tik tik tik, bunyi hujan di atas genteng buatan Jatiwangi. Oi. Ini lah musik jazz naik kereta api jazz. Lain atuh kamana wae. Eta mah
Saya ingat aya budak leutik naik. Katingali budak leutik keur naik kok. Budak lalaki keur naik datang ka jambu meureun. Malum budak atuh da meureun teu make calana jero nya. Da budak atuh ke kolorok katingali mun teh handap kunini-nini jang ka diturun. Song teh duit 10.000. Jung ka itu tah meuli calana jero. Nuhun ini cenah atuh umpat. Bebeja ka akina. Di mana mana duit? Abi nuju naik cenah aya ini di anak. Pi orang masyar calana dateng ngau calana jero aki-aki. Atuh dewe kayak kitu mah naik we geus. Naik di calana. Oh gitu naik. Ini datang di turun. Tah 50.000. Meuli silet. Oh, sudah mau kita duduk kumis sebenarnya kok. Nya atuh eta mah ingat eta teh aya buta teh nya kok. Heuh buta awewena teh eta buta teh cenah raksasa. Teu boga anak wae geus puluhan tahun. Jurik teh buta awewena teh pangneangankeun orok pokona hayang ngasuh budak. Geus bingung teh buta dar datang ka dunya jelema. Tadret perang turun cenanya kalap aya ka sawah. Aya aki-aki sorangan keur macu. Wah, secokot teh ieu aki-akinya. Kiri we di bawah aki-aki teh. Oh, aduh. Tah nini eta atuhun pisan ditimang aki-aki. Aki-aki teh terawesan da nyeri. Baham ngacan wawasan. Aduh, sukunya geus buluan, cenah da bitis nungkunya. Alah. Ila jong main ba resep-resep tapi sok ingat main ba urang sedih ingat. Nu urang mah bismillah urang teu ka Brazil kok ah. Sepang teu parangi jeung barudak aduh arayakeun kitu euy. Si Leonardo teh sok aya papang itu nih ka urang nu ngagabruk. Kredi di mana? Gede Kang Edi. Omong si Maradona mah nya, da Maradona mah ngaran asli meureun Maradona kok disebut non sama poe nama. Maradona teh disebut naon aduh lamun ningali urang teh ngagabruk. Encep ka urang teh di mana wae atuh. Diantos saya Abah atuh euy. Da rabana mah jago pencak. Si Pele nu karya mah eta anu mut kolot pan. Aduh euy muka tabal ban di Brazil teh kepanggih teh. Le urang teh. Akang nya main ba keneh Pak. Tinggal disyukur we ka jangan pengkor. Geuning aya copet di Jakarta teh copet awewe. Tah, dina bus anu keur pejajal-jajal bari nyokolan tuh copet awewe rek nyopet ngaragama kana saku. Teu nyaho di copetna calanana bolong. Aduh, bukeun ayo teu make calana jero deui lapisna. Teh teh barang koloso leungeun teh copet diantep we barang geus ka jero didempet leungeunna. Krep sok sia mending digorong pocapet mending usapan. Tibatan sieun cilakaan. Saya ucapan mainnya ucapan eta teh yang beus bener. Tah eta penyempurnaan bus. Jomo dari eta dongeng teh eta. Anu kaget teh urang mah bingung teh dongeng teh eta euy. Nah bisa kitu eta dongeng. Nah, urang mah lain curug nih nang di dongeng aya ti jadi naon teh euy. Nya eta mah dongeng udah loba eta dongeng teh euy. Nya. Oh eta mah aya awewe di desa nya. Iya. Oh, rana pertengahan umur gitu. Kawin ka batur teh mung. Kawin deui teh hayang we. Ngan ditanya ka batur favoritna tuh resep Raja Wayang kan. Aing mah kawin lamun Gatot Kaca. Oh, betul. Eta mah sarereana ka bingung atuh. Tah jalan teh tengah puting we nya di dapur teh. Keur ngari we udah tengah bubur, keur nyen bubur. Aya budak ora ya put ku beca mun telemes. Wah, kumisan awak itu kuligir. Make jang-jang nyen rupu asupan. Oh, jauh gini-gini tina sisi geulig teh. Saha? Gatot Kaca. Wah, eta macam euy. Gatot Kaca. Bari kitu bari Gatot Kaca kitu meureunna. Nya telepon curug make tina bilik. Aduh. Curug mana we teh curug telepon bilik. Heuh was malum keur eta bubur keur ngecek bubur.
disebrok teu ku hurufana. Eta disebrok kudu mencurug ka sebrok heuh ngajerit aduh ieu mah lain kula teu ngajiwaan keneh tobat sudah. Make jeung tobat jiga ketot kaca. Tobat. Ngeus atuh panas pangaguru sia teh make jeung tobat. Jeung tobat segala. Aduh, tah ieu dongeng. Tah eta dongeng mah. Tapi aya dongeng alus we. Ieu mah dongeng nyaan. Sasatoan di leuweung rapat. Ngabang-ngabangakeun paloba-lobaanna. Waduh. Cek marmot dewe. Sekali anakan teh nyawa nepi ka gedalapan, nepi ka salapan. Waduh, orai nangtung. Orai sekali megar anak aing pikeun ka aya 30. Waduh, cek nu ieu cek putu anak urang nepi ka 100. Cicing Terus ngali teu mau. Kumaha sakarang mau? Mau nangtung lalaunan we. Leres simkuring anak teh mu hiji. Tapi caratatnya hiji ge mau. Cepet kabeh eta teh. Leres pun anak mau hiji. Mung caratat kusadayana hiji ge mau. Tahu teh. Cicing calik deui eta cepet kabeh sasaha. Ieu teh sieun atuh. Oh, hiji ge mau. Yang marmot 200 we mesti. Tah eta dongeng. Eta dongeng. Tapi gaduh dongeng. Kumaha cenah? Orai. Grup orai mah budak orai. Ya. Budak orai itu biasa di baru rumah. Marabok, jeung marabok itu aya nu hiji orai geus rumah tangga. Ngilu mabok. Geus mabok tarik berbalik ka imah. Jeurik rawah rewi. Kunaon teh? Majikan naik pae. Majikan naik pae tinggalikeun aja gara-gara dibawa ku maneh mabok. Lah. Mana cenah? Duh tinggal di juru. Ah, eta mah selang eta cenah. Selang plastik. Oh, selang plastik gitu. Sudah majikan naik. Tahu lah. Udah mabok. Ada mabok orang yang selang plastik bisa ke pemajikan. Apa bisi mana nyaho dongeng mabok mah euy. Gitu. Aya hiji deui dongeng mabok. Anu mabok nyetiran mobil. Koloyong bubus teh nabrak kios. Nya bro murahin euy warung kios bro bogona keluar. Kira-kira teh nyetiran teh sampai duluan anjing garasi anjing. Kios tak garasi. Ada malu mabuk. Nah jadi duluan anjing garasi aing. Mata kula mabuk. Ulah anu mabok mah. Abdi boga baturan mabuk berat atuh. Malu mah teu abdi mah imah dikira condong si reak. Baturan mabuk morodang we naja reak. Tanya deui, kunaon teh? Bapak aing teu ngomekeun listrik ajeuna panjang-panjang teuing. Di corona naja reak. Nelila. Kalau da eta tak urang mah sok inget euy anu mabuk teh asa sarua dongeng mugelo. Nya kitu. Tengah peuting nya bayangkeun kumaha tengah peuting dokter menuju sare nya jam 1 peuting kiliring teh telepon dok tolong dok ayo naon ieu baturan abdi menuju ngareskeun boga kesetrum cek dokter teh atuh ari mana udah cicing apa nabi teu boga eta mah teleponan mabok siapa gede mabok apa nabi boga Nah eta aduh seueur mabok. seueur pisan Modena budak ora tengah poe rengan atuh. Dua. Gede geureuy. Nah, siman. Cik maneh itu bulan panon poe. Ai cek urang mah eta bulan panon poe anjir. Bulan namun kebujrun mabok jeung mabok. Gurunyung teh ngaliwat atuh kolot. Tah, tanyakeun si bapak ieu si kana mah ya apaleun. Yo Pak. Naon cep? Abdi rek naroskeun nu eta bulan panon poe duka tuh cep da bapak ngejar mengang. Lalu cuma apa? Duka cep da bapak ngejar mengang. Heeh. Saya euy aya deui nya baheula dongeng. Dongeng tuan-tuan. Bukan tuan di Arab, bukan di Mesir, bukan di India. Tak.
Aing ngaran anakna teh sahanya lah kemudian urang mah Udin punya. Kudu da eta. Oh eta mah lain kunaon. Ditanya ke guruna. Iya. Pertanyaan sejarah. Oh. Udin, Cikuruna, siapa yang menandatangani naskah Linggarjati? Cicing nggak loh. Udin, siapa yang menandatangani Linggarjati? Cicing. Udin, curi, mereka balik. Aduh. Di Cikuruna ada mewek muda datang ke kolotna, dilaporkan. Anak tuan begitu kita nyawa ke kolot nama. Mana curi? Panggil kita. Harapun guruna terbicarakan ke bapakna. Jangan bikin malu abah. Lamun mana bener menandatangani Linggarjati. Terus terang apa? Cikuruna paingan dia mah. Siap dia. Mabok katanya. Iya tuh dia. Ya penting namanya mana yang menandatangani. Ngaku apa? Tah dongeng teh tah. Nya sudah urang teh kitu. Oke ingat di Jakarta banyak. Oh iya mana dongeng zaman baheula urang anu di lembur ke Jakarta. Tumpak bus kekelilingan rek urun. Alah aing teu bisa ngomongna urun kudu kumaha. Nya kabenaran pisan Pak. Eta mah kekelilingan di jalan Diponegoro urang Jawa urun. Ya Diponegoro berarti turun. Muter saeutik. Urang Padang Imam Bonjol berhenti. Iya. Terus ke Kebayoran. Tah urang Batak Agorowo. Si Singamangaraja berhenti. Oh, coba orang sunat di Jakarta mulai keudeuh menyebut pahlawan masing-masing. Si eta teh nyaho diajar sejarah saha. Kabaran inget jago pencari daerahna. Abah Miranda. Teu didenge ku beuceul we. Abah Miranda. Naon sia teh? Ka mana wae atuh? Halah. Dari dongeng karena ge dongeng atuh kumaha. Tai-tai dongeng mah. Eta dongeng baheula mah. Teh nya dongeng teh mah kembali lah da baheula geus parhum. Lain baheula dongeng lagi minum tapi hayang deui aing. Dongeng anu kapek-pek curug. Ya jelema ieu keur malu kapek-pek curugna. Allah cuma meuli baruh ieu. Meuli geuneuh getah hubungan getih hubungan. Waktu kumaha cenah tuh? Itu cenah si ibu itu tuh pan aya arana nu bogaeun eta jeung bogaeun muni. Itu cenah colok urang. Atuh kasih itu sok damang cenah tuh banyakeun. Puye cu abdi cenah ka corok curug. Atuh cenah bebas geuna kana bojeung muni geus sok cager. Cos kana bojeung muni cager. Wah tenang. Isukna 2 minggu teh hari teh kapepek deui baru geus tenang datangan deui ceuk. Ya abdi cenah baru itu ka kana muni atuh cenah. Cos cager. Hiji bangsa kapepekna peuting. Jeung poek jeung naon ieu ceuk. Aduh kumaha tuh ya kudu damaran. Lah kana teh ada mari apa? Teu diantar ku ceuk, Barang sok. Cos kitu. Jang mah lain bujur munding. Ai cek si ujur mah ajeun teh ge lain curug. Atuh mana ge lain curug. Aduh. Lah ingat dong aki-aki dina bemo. Dina bemo teh aya beker nyusuan oro bari nunutan. Hareupeunana hareupeun aweta, hareupeun ibu-ibu nu keur nyusuan teh aki-aki. Aki-aki teh lengut nunutan. Ai teh bemo teh gejlik kana lomaknya di jalan bolo. Gejlik meureunna teh. Budak lesot, aki-aki teh jongkok. Ai gep teh. Aki-aki nyusu si ibu inung budak cicing. Bari porong da tunu. Barang handap pun aki-aki keur dipokon nyusu eta mah kesal. Sirahna dijenggut. Sia teh naonan? Hayu didangakeun eta bari didangakeun aki-aki terap. Wareng si bobola teh. Make jeung si orang wareng tadi. Aduh. Kan bahaya teh eta mah ngaranna ge dongeng. Ampun urang mah udah ari dongeng teh kumaha nya dongeng mah. Hah? Ka baheula mah aya dongeng teh. Ta urang mah inget mah dongeng anu maot kok. Eta anu maot ngejulurnya ari anu tunggu teh ti penting aya berenang
Iya anu poho deui teh dongengna euy urang Indonesia aja nah. Poho deui euy dongeng eta teh. Da aya dongeng eta teh aya deui dongeng urang teh alus teh naon baheula teh kok. Naon yang alus teh baheula teh. Poho deui euy. Da loba teh dongeng kitu teh. Naonnya? Keur ngadongeng atuh heula. Sila teuing euy teu ngadongeng teh. Sila teuing teu ngadongeng. Oh nya urang negro baheula aya tah. Di negro pan hideung teh jadi kebanggaan. Anak negro tiluan keur paunggul-unggul. Bapak aing panggilna sa negro mah. Itu bisa cuma kedua teh hideung bapak urang. Bapak urang cuma katilu. Bapak mana kumaha itu? Bapak urang mah lain bohong keur main bal katemprang potong tah. Katingali ku aing tulangna hideung. Walah, atuh mah hebat bapak urang. Bapak urang mah kacugak, getih ngocor, hideung sia getih. Cik nu katilu mah kuat ka bapak aing mah. Aing asup patepas, bapak aing keur baca koran, aing asup bapak aing hitut poek. Ku bakat ka, ku hideung-hideung hitut lagi poek. Aya di budak koboy beureun ti peuting, ai bapana sakit jantung pan. Jantung mah teu meunang ngadengin lurwas pan. Barang ditinggali cenah ngintip yeuh. Pon teh dikunci katingali tengah imah bapana teh keur diuk we cenah. Ngalamun bari nya ngalamun ngaraguan mah. Walah cenah euy bapak urang ieu. Lamun ku aing diketrok diganggu geus pasti sieun mata kumaha onam jantung. Launa laan senal teh. Pancurukeun kana janela na atuh lesot ragrag. Kubrak kubuk bapana teh aduh cilaka. Geus ditinggalkeun nya baur. Isi cilaka teh isukna beurang ka karak datang. Puntenna cenah bapak abdi ka kasiangan yo di leuwih wayah kijol ceuk bapak libutan-butan camanya dipeuting kana aing ngomong senal hiji deui. Kasiksa aing tegang. Nepi ka brai beurang ngomong senal hiji deui. Hiji deui. Na kumaha? Nya teh hari hiji deui rek kumaha tuh aing mah malah aya nu ieu aya tukang musik bertemu kok pas sombong-sombong saya musik jago di dunia mah cenah kumaha gitu we urang mah kakarak celom langsung disambut tak ulah taeupan saya mah nomor hiji di dunia walah cenah eta mah ceuk nu kadua ngahebatkeun dewek kumaha maneh urang mah kakarak gede geleng-geleng eupan lauk canolo buru atuh sekiat ya yang jantok buka kitu ceuk nu katilu teu aneh halus eupan aing kumaha aing rek museup Minggu Sabtu lauk ka ari mah anjing museup moal bakat tu alus-alus eupan pake jeung dana anjing museup moal tah kudu kitu kan saur nama basa Belanda mah ti payuna gede tungtungna seh contohna deban seh dalam seh gitu eta teh leres kapungkur aya budak titah sakola efeknya kalau ka ulin ini ngangun muning ai bayaran mah dibere ku bapana ge hayo we ulin ngangun muning ngalajangkri bapana mah nyakana sakola hiji mangsa bapana ke sawah ka Tegal budakna bebajari ujian di sakola keur ngangun muning pan eta di bapana nanya heula bener mana sakola teh nya Pak diajar naon ditu basa Belanda cing dewe kayaknya ho ada gampil Pak heuh hayang nyaho lampu basa Belanda naon telam bangku debang geuning gampang tinggal make deuk hiji mangsa mah bapana keur kalapang ningali anakna kalau ngangun muning tu eta mah amok hey the woods cenah maneh teh the school geuning ngadon dengon demun ayo debal ayo balik gitu tapi aya dongeng ya udah ieu pikiranan ya aya seorang jutawan cenah boga anak 3 lalaki tah ari anu 2 mah bageur ari anu hiji mah baol lah lalaki teh geus teu puguh we sama bapana ge melang we hari depan eta mah
Nah, waktu anak-anak itu narorakena remaja, si bapana waktu mau meninggal geus cenah harta bapak bagi 3. Mun bapak maot, ya harta bapak bagi 3. Mun kaning beureunan 900 jutaan nya. Maot bagi 3 we geus berpisah. Ari anu cikal mah jeung nu kadua bener-bener usaha. Ya. Wah, usaha. Tak. Teu papangi sekian puluh tahun. Begitu papangi sekian puluh tahun deui nya, brek ngariu. Aya anu paling leutik nu bungsu jadi beunghar. Ari ieu dua jadi ripu. Kumaha cenah lalapan bae ka dieu ceuk nu panggedena. Saya teh meunang biaya ti bapak teh cenah usaha